tenang bahagia lantaran boga perasaan nu kaluar ti kudrati rodat Allah, nu kaluar tina pagawean Allah, sebab Allah teh fa'alul lima yurid. Nu kaluar ti pagawean Allah, urang kos kieu dedeg pangadegna kuari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah. Ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah, ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah, ketika urang teh leuleus karasa lilis yang nyiptakeun Allah, ketika orang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah pagawean Allah, ketika orang susah tengah rumah lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah. Anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah. Eta teh keur diri urang kuari ka ciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lainangnya nang magawean Allah, nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lainangnya nang ngadiukeun Allah. Jelema sugih teh lainnya nu sugih teh nang nyugikeun Allah, susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya. Nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang. Ti di jala bakal tenang. Fa anzalallahu sakinatal unsi wasbatallahu syajarata tauhid. Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid. Tauhid nulir teu beda jeung tangkal kayu. Kumaha tangkal kayu teh aslu hasabitun fil ardi sabi'ah, akarna nancep ka taneuh 7 lapis. Bal pisaro balik ka dasar laut, dasar tanah. Wa farwa bis samaa'i ila ma fawqal 'arsy. Cabangna ka luhur lain sakadar luhur bumi terus dembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka datang ka mafaqul arsy. La ilaha illallah ilir teu beda jeung tangkal kayu. Ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah, yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid, geus boga rasa kudrat iradat Allah, karasa lain dibahas, lain didalilan, tapi karasa. Kuari bagus beda perasaannya, nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna. Apakah ieu bintang 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ketika nyana geus diangkat jadi kutub, la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala. Yu dauna cabangna sampai ka sidratil muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan kangjeng Nabi. Dipuntayanganlah Nabi Rasul ku umat, dipuntayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat. Nu mantak dipuntayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala. Aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema aya nu naek cicing di cabang, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar nyiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya nu tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur nyiuhan eta di tukang wuduk jauh anu di mobil bae. Tuh aya anu nyalande hees, nyalande nyana di mana anu bari ngarokok nyalande seperti itu. Asluha sabitun fil ardi as-sabi'a bal fis sarwa far'uha bis sama'i lama fawqal 'arsy kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Tangkal batin gaib teu kadeuleu tetapi secara zahir seperti eta dipuntayangan nyana kuat. Geus atuh anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae. Aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan, aya nu liwat aju ngiuhan di dinya kapanasan. Deuk nu liwat na mukmin, deuk kafir, deuk lalaki, deuk awewe nu mantap kaget. Ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung encek biasa bae, jeung Yahudi atuh biasa bae keur nyiuhan orok atuh biasa bae eta mah keur garariuhan atuh di dinya. Wari Habib Lutfi eta deui keur dipuntayangan ku kabehan. Presiden nyiuhan di Habib Lutfi, TNI nyiuhan, Tato Tito nyiuhan di dinya. Kabeh garariuhan lantaran jana geus teger.
far'uha bis sama ila ma faqal arsy urang deuleu zahirna lelempangan ka istana, lelempangan ka TNI, lelempangan ka polisi. Deuleu zahirna seperti itu. Make pakaian kadang pakaian tentara, kadang-kadang pakaian ansor, kadang-kadang make pakaian banser, kadang-kadang make pakaian penyanyi. Kadang-kadang make biasa jubah mata geus aneh teman tuh kos kitu mah. Ya jipeni ge jubah bae sanajan tukang ngabohong atuh jubah mah terus bae. Tuh masalah geus atuh. Seperti kos itu sapira pakaian atuh. Tetapi iyalah tangkal kayu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama. Gus Dur ketika jadi presiden apakah nyani ngarasakeun jadi presiden? Hanya perasaannya digusar digeser ku Gusti Allah, digusar digeser kabari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu tak jadi presiden mantap ketika dek diturunkan nyanggakeun ka Gusti Allah dek dibantu teh kudu Allah ketika dek ngalanggeun jadi presiden teh kudu dibantuan ku dia ketika dek diturunkan tahanan ku sabaraha kompi moal katahanan nyanggakeun hate Gus Dur teh nyanggakeun ka Gusti Allah teh kudu banser teh kudu ansor ente kudu lamun ku Allah dek dilanggengkeun langgeng bae dengan ayana amin rais terus jana berusaha supaya turun Gus Dur nanggerak Allah berarti titah sakitu bae kudu dipertahankeun sakitu bae kumaha Gusti Allah nu ngatur sebab salat emang perasaan urang nu salat waliullah tuh henteu ketika nyana boga perasaan aing nu salat berarti pengakuan sanajan bener cek pikir dibatalkeun kan waliullah mah dibatalkan salat Allahu Akbar perasaan diri sorangan lain Allahu Akbar perasaan deui was-was jelema anu endek istiqomah jeung was-was jelema anu di syariat beda ari was-was di syariat mah campur setan salli farbo teman atuh sia batu kan itu kakadu merak kudu da mah ngaji qiraat mah dod sol Allahu Akbar asa teh adek salat orang adzan eta mah setan ari ieu lain perasaan aing di salat ku perasaan aing di salat lain eta moal ngeunah Allahu Akbar can hadir sebab can istiqomah ketika geus hadir oh Allah teh di qalbu atuh lamun Allah aya di qalbu berarti Allah nu utar atur kunaon kurang di aku kena gerak teh rasa digerakkeun ku Allah karena pertolongan Allah maka pertolongan Allah kudu ka rasa geus teu kudu make lain deuk ngahadirkeun sejak kaula salat lain tapi deuk ngahadirkeun kehadiran Allah anu kamari hadir nikmat teh kok eueuh ketika trek aya Allahu Akbar nina asa aya di alam eta beda nikmat deh salat teh lain sorangan perasaan digerakkeun ku Allah a'udzuna bismillahna berarti syariat eta kudu geus rapi sebab kadituna geus lain utar atur syariat di syariat teh ya dileumpangkeun ku Gusti Allah di perasaan kos kitu nyana didangtungkeun nyana dirukukeun nyana diitidalkeun nyana nu mantap kadituna ge sok ngaco salatnya lamun sorangan teh sok aja lantaran teu boga perasaan ketika henteu terkendali kadang nangtungna kebel kadang rukuna kebel kadang sujudna kebel kadang-kadang boga perasaan nya teh atuh geunaheun ngaranna 2 rakaat kadang-kadang angin eta lah henteu terkendali nya ku perasaan-perasaan eta nah eta teh kunaon eta fa anzalallahu alaihim sakinatan ku nikmat perasaan eta mah hese dibandingkeun ana kenikmatan atuh bayangkeun bae boro-boro kehadiran Allah kakara kehadiran bos bae gitu geus kenal kakara kehantu ieu bae nya nama jara rasana kadinya atuh teman paling ka harti ja urang boga kabogoh atuh kehadiran kabogoh urang atuh urang betah bae sanajan di kuburan nikmat nu aya naon nu dipake ka cinta ku urang wari hadir di hareupeun urang nikmat ketika urang geus ngaleupaskeun makhluk nu aya kecintaan teh ka Gusti Allah rasa hadir jeung Gusti Allah aya atuh nu mantak halad ketika dek dibunuh kumaha emang ya halad dek dibunuh teh seserian bae terus seri sehingga masyarakat kaget kiai-kiai kaget kabeh pemerintah ge kaget ieu dek dibunuh bae seserian lantaran perasaannya aya nu nanya kan
mama ulah kan dek dibunuh ieu teh kapan eta teh tihang dek digantung kula kumaha Gusti Allah Allah hadir ketika kula diangkat ka luhur ku Allah diangkat ketika engke dibunuh geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz kudu terbunuh ti dinya atuh geus kehadiran Allah teu bisa leupas di diri kurang cek halad nyangakeun sadaya emang kula neuleuh makhluk henteu nu kadelengan Allah nyangakeun sadaya-daya matak nyana endek diangkat ka tihang teh ceramah heula andai kata aranjeun nyaho ka perasaan kaula andai kata nyaho anjeun kana deleulean kaula andai kata nyaho anjeun kana dedengean kaula niscaya anjeun moal kudu naikeun kula tetapi lain masalah anjeunna tulisan di Lauhil Mahfuz kula bakal dibunuh di tihang gantung tuh masalah nyanggakeun sadaya-dayana begitu digantung seri iyalah nu jadi bahan pertanyaan di Irak sa-Irak kulaon sideuk digantung seri ketika geus digantungnya seri ieu nu jadi pertanyaan perasaannya andai kata anjeun nyarah perasaan kula dedeulean kula dedengean kula anjeun bakal kaget dan anjeun terlalu jauh terlalu tebal hijabna cuman hayang ngabejakeun bae bahwa jelema ketika geus deukeut jeung Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun naon eta fa'anzalallahu alaihim sakin wa asbatallahu syajarat at-tauhid asluha sabitun fil ardi sabi'ah bal fis sara wa far'uha bis sama. Nah urang nyaritakeun nu geus jadi nama ngeunaheun Gus Dur geus jadi nama ngeunaheun Habib Lutfi geus jadi nama para aulia-aulia Allah geus jadi nama ngeunaheun nu ku urang kuari di haolan teh tetapi urang geus datang ka mana nuturkeun nyana ulah-ulah nuturkeun tapa dan lain sebagainya hudang heula ti penting tata jafa julum merekat Masya Allah eta mata geus dikieu-kieu ku urang deuk beureum deui ketika urang ninggalkeun geus mandi geus ngala wudu urang tah salat tadi dinya pan ieu tempat sare eta anggel ngomong sini cak Allah anggel Masya Allah urang ge hayang gegeran salam bae manteu salam teh geus henteu nanaon deui langsung brak wae ieu urang teh riadoh di dinya nande kumaha ngajar nafsuna roh urang teh supaya di ka Allah ya karim kesekna luar biasa iyalah dibutuhkeun guru mursyid anu ngaping urang anu supaya urang teh terus bae yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batil supaya eling ka Allah yadhkurunallaha qiyaman nangtungna ka Allah wa qu'udan diukna ka Allah wa ala junubihim ngedengna ge ka Allah wa tafakkaruna selalu berpikir ka Gusti Allah bae matak diatur di ilmu thariqah mah tafakur teh akan aya genep rupa minimal 3 bae heulanan sok urang mandi sanggeus mandi terus wudu terus salat tahajud atawa salat hajat salat hajat teh geus lain boga kabutuh hajat bae urang loba kabutuh mangan ulah dikedal-kedalkeun ibadah ka Gusti Allah beres urang diuk peureum leungeun urang dikadiekeun nafakuran nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya ge Gusti Allah sanggeus ijad nikmatna nikmat imdad ya Allah diurus ku Gusti Allah dijadikeun sampai ka tahun ieu sampai ka umur sakieu masyaallah terus nikmat-nikmat urang geus datang ka mana ieu dipake ka Gusti Allah mata urang dibere centrang dipake ka mana ieu lobaan meuleuh Quran apa meuleuh kitab apa meuleuh paharam ceuli urang nikmat ti Gusti Allah ieu ceuli lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama atawa dipake ngadengekeun nu dilarang ku Gusti Allah sok geura tafakuran ku urang ambean letah lisan lobaan dipake ngomongkeun Al-Qur'an hadis atawa hukum-hukum syariat dan lain sebagainya apakah loba dipake maksiat ka Gusti Allah beteung dubur kubur suku leungeun tafakuran ku urang eta teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah Allahumma mere nikmat teh eueuh kabutuh Allahumma nerimat bigoy gorodin tanpa aya gorod-gorod Gusti Allah mere-mere bae neuk iman neuk kafir pokona mah Allah mere-mere bae sesuai jeung ke sifat kapangeranan sugan Allah mah mereka ieu aya maksud mereka ieu teh aya Allah mah bila gorodi tanpa aya gorod sok tapi urang sebagai makhluk kudu bersyukur ka Gusti Allah geus datang ka mana syukur urang tentang nikmat Allah sok tapakuran geura ketika urang sering tapakur urang bakal ngarasa ya Allah ya Rabb
gorenganan abdi can bisa tapakur ternyata lo bakena dipake maksiat sok cek Gusti Allah besi dek maksiat los bae tapi ulah ngadaharis kitu aya besi sia dek maksiat atuh mangga bae cek Gusti Allah sadaekna sia asa ulah nyokot ulah ngadaharis kitu aya ai bisa malosnya atuh cenah teu bisa atuh mangga bae sia dek maksiat asa ulah cicing di bumi aing teangan bumi buatan lain aing atuh moal aya geus teu naon atuh sia maksiat mah ngadaharis kitu aing pake maksiat cicing di bumi aing pake maksiat los tapi sia maksiatna ulah kadeulean ku aing nyumput atuh sia aduh tuh nya nyahoeun tukang maksiat nyumput ka mana sakitu ge tukang maksiat nya da ge nyahoeun aing nyumput ka mana cak nya tolong kitu mah aduh nya da ge nyahoeun tapi maksiat terus geus datang ka mana bersyukur urang dan selanjutnya masyaallah karim. Nah, hiji tah nikmat syukuri. Geus datang ka mana urang syukur. Nomor kedua tentang perintah Allah mujigna bakal dibere ganjaran. Geus datang ka mana urang ngalaksanakeun parentah-parentah Allah anu bakal diganjar ku janji Allah. Salat urang geus datang ka mana, puasa urang datang ka mana, haji urang, zakat urang. Kemudian ieu awak urang, tanaga urang geus datang ka mana dipake parentah Allah. Ilmu urang geus datang ka mana pake ngalaksanakeun parentah Allah. Anu di jero parentah bakal aya ganjaran. Tapakuran geura ku urang, ganjaran urang bakal sagede kumaha janji Allah. Lamun urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah sesuai henteu si perintah urang, perintah Allah dilaksanakeun ku urang tapakuran. Engke bakal ngarasa urang, ya Allah, aing teh can bisa urang ngalaksanakeun perintah Allah. Lamun 24 jam sabaraha menit nu kurang dipake ka Allah, sabaraha jam nu dipake ka luar Allah. Tafakuran geura ku urang. Terakhir nafakuran larangan Allah. Nu larangan eta bakal jadi siksa. Sabaraha ieu perkara-perkara larangan Allah nu kurang dilaksanakeun. Ai kitu mah eureun kabair, moal urang mah nya mabok, nya zina, nya ngabunuh, moal urang mah. Tapi pan aya neuleuping mah. Unggal poe. Paneule susu mah unggal poe dah. Ayo coba. Malah mangarep-ngarep mana si eta nu sok liwat teh jeung. Dan lain-lain sebagai sogoin. Kotrotan pasoro jabal. Satetes diasupkeun pasoro jadi hulu sia. Bener dengan satetes doang. Tuh kan. Ya karim ya Allah. Nah, eta bae heula tilu heula tahap awal mah sok tapakuran. Jeung hiji mandi nawaitul gustalis salam wal afiyah. Abdi niat mandi untuk keselamatan jeung kawarasan Gusti sesuai jeung perintah. Dan geus sakitu urang kudu salat sok tafakur. Sajam bae tina 24 jam pakai tafakur. Ya Allah. Mulai urang riyadhah, mulai urang mujahadah setahun 2 tahun. Engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan tengah peuting teh horeng malaikat. Mulai orang diberi rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi perasaan indah ketika duaan jeung Allah. Salasah huwa rabi'u. Rabi'ah huwa khamisu. Khamis huwa sadisu. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang tiluan Allah kaopatna. Nu hurang horeng perasaan bareng teh jeung Allah. Kuari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah. Maka lamun geus dibere ngeunah kitu geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk, embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya. Di dieulah dibere sakinah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qawli tsabit yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lantaran pangeran eta keneh di dunya geus pengadep ka pangeran di jero kubur lagi atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta keneh di akhirat ke eta keneh tetepnya na yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah.
kuarinya loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun kuari ieu haram itu haram ieu haram itu haram ieu teu meunang itu teu meunang nyana teh terus bayar riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun komo tama kabair cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir idilah rohna teh bener-bener murni. Ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah lantaran dirina geus suci urang menyebutkan maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho kesucian Allah teh teu karasa subhanallah maha suci Allah amma yaqul zalimun tidak naon diucapkeun ku zalimin subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul zalimun subhanallah maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli-ahli zalim tina ucapan kafir tina ucapan munafik tina ucapan ahli maksiat lantaran diri urangna roh urang geus suci maha suci Allah karasa mer keagungan Allah teh karasa ku urang lantaran urang mengagungkan Allah mengagungkan Allah mengagungkan Allah mengagungkan timimiti lalaunan karasa idilah bakalna urang diberes sakinah fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi nikmat tenang bahagia lantaran boga perasaan eueuh nu kaluar ti kudrat iradat Allah eueuh nu kaluar tina pagawean Allah sebab Allah teh fa'alul lima yurid eueuh nu kaluar ti pagawean Allah urang kos kieu dedeg pangadegna kuari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah ketika urang teh leuleus karasa ieu lilis yang nyiptakeun Allah ketika orang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah pagawean Allah ketika orang susah teu ngarumat lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah eta teh keur diri urang kuari ka ciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lain nyana nang magawean Allah nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lain nyana nang ngadieukeun Allah jelema sugih teh lainnya nu sugih teh nang nyugikeun Allah susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda ijing wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang ti di jala bakal tenang fa anzalallahu sakinatal unsi wasbatallahu syajarata tauhid Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid tauhid nulir teu beda jeung tangkal kayu kumaha tangkal kayu teh aslu hasabitun fil ardi sabi'ah akarna nancep ka taneuh 7 lapis bal pisaro balik ka dasar laut dasar tanah wa farwa bis samaa'i ila ma fawqal 'arsy cabangna ka luhur lain sakadar luhur bumi terus nembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka datang ka mafaqul arsy la ilaha illallah ieu lir teu beda jeung tangkal kayu ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid geus boga rasa kudrat iradat Allah karasa lain dibahas lain didalilan tapi karasa kuari mah geus beda perasaannya nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna apakah ieu bintang 1 2 3 dan selanjutnya ketika nyana geus diangkat jadi kutub la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala yu daunna cabangna sampai ka sidratil muntaha saha para mursalin saha para nabi saha aulia Allah nu nurutan kangjeng Nabi dipun tayanganlah nabi rasul ku umat dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema aya nu naek
cicing di cabang aya anu sakadar nyalande aya anu sakadar ngiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang nu mantek ngajina ge aya nu tukang wuduk bae masalah masalah nyana keur ngiuhan eta di tukang wuduk jauh anu di mobil bae tuh aya anu nyalande hees nyalande nyana di pangkal anu bari ngarokok nyalande seperti itu asluha sabitun fil ardi as-sabiha bal fis sarwa far'uha bis samai lama fawqa al-'arsy kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama tangkal batin gaib tekadeuleu tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat di satu anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan aya nu liwat aju ngiuhan di dinya kapanasan deuk nu liwat na mukmin deuk kafir deuk lalaki deuk awewe nu manta kaget ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung encek biasa bae jeung Yahudi atuh biasa bae keur ngiuhan orok atuh biasa bae eta mah keur garariuhan atuh di dinya wari Habib Lutfi eta deui keur dipun tayangan ku kabehan presiden nyiuhan di Habib Lutfi TNI nyiuhan tato etito nyiuhan di dinya kabeh garariuhan bismillahirrahmanirrahim at-tahlilul lafziyu kawi kilaiki kurayan kang bangsa lafaz batul Banul Muttalib Hamzatu wal Abbas wa Abu Talib iku Hamzah lan Abbas lan Abu Talib abna'u Abdul Muttalib mundur abdian tendenan ketika meuli kitab ngeridit pasti Abdul Muttalib tendenan bin Hashim bin Abdi Manaf pasti eueuh lah bajan buku mah Abna'u Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah wa nahnu wa hum bimanzilati wahidah ta auladuhu iku pirang-pirang anak Abna'u Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf yaiku Jubair bin Mut'im bin Naufal bin Abdi Manaf wa Utsman bin Affan bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf sami bae wa Abdu Hashim wa Banu Hashim al Ja'far iku pirang-pirang keluarga Ja'far alu Ali lan pirang keluarga Ali alu Uqail lan pirang-pirang keluarga Uqail alul Harith lan pirang-pirang keluarga Harith alul Abbas lan pirang-pirang keluarga Abbas lain Uqail Akil alu Akil di Iran makomna ayo di dunia kurang ziarah karinya padesek-desek di kuburan Sayyidina Akil masyaallah syai'un wahid listimrarihi kena istimrari tetep ya Banu Hashim alal wala'i atas wala lam yufariquh ngoranana pisah ya kabeh ikan jeung Nabi Islam di jahiliyah wala Islam ing dalam zaman jahiliyah lan ora ing dalam zaman Islam fakanu kasyil wahid maka ana ya Banul Muttalib tadi gal istimrarihim karena tetep Banul Muttalib iku kasyil wahid kaya perkara kang suci ikul hadis siji Banul Muttalib utai kang awal iku Banul Muttalib syarikuna
Banu Hashim hala sesekuton ya Banul Muttalib kabe ing Bani Hashim bisahmi zawil qurba ing dalam dumduman kang anduwe karabat. Dua tahrim zakat kang kapimbun kuden haramkeun zakat ala Bani Hashim wa Banil Muttalib tiga tasih Bani Hashim lan Banil Muttalib. 213 an Abi Rafi wallahu a'lam bissawab. Loba-loba senilian jam baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu alaihim sakinatal unsi التوانس أثبت الله الشجرة التوحيد أصلها ثابت في الأرض السابعة بل في الثرى وفرعها في السماء إلى ما فوق العرش قال الله تعالى كالشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Utar atur tentang roh diatur ku urang ruh, urang makan kuari ngatur jasad. Kumaha ieu jasad sangkan lintuh, kumaha ieu awak sangkan semampai, kumaha ieu awak supaya kuru. Jadi diatur awak supaya sehat ieu awak teh. Dahar 4 sehat 5 sempur. Dahar teh diaya-aya. Geus puguh nu arasa nu arata di aya-aya. Baturna boga timbangan di imah teh naik turuna teh kanyahoan sare diatur besi kurang ti 8 jam. Ayah puting dengan 2 jam isukna koboan. Sare teh beurang kurang. Turun awak tetina 80 menjadi 70 nyana geus bingung. Aya naon di awak bisa turun kieu? Urang mah teu urusan awak. Geus puguh mandi kudu make capluk bae. Sia tawa kedua 9 betul kebeli capluk. Iyalah orang urusan dakwah roh pernah diurus mentek hook jasa kawak temenang katodel ku batu temenang kasikut ku batu temenang kageser mun ngariung kudu di kasuran. Gelasna kudu nu panggedena kudu 3 gelasna teh sebab dulurnya na ka Firaun. Allah teu meunang teu dihormat awak teh masyaallah karim. Justru kuari mah urang nyulusut awak teges teka urus ayeuna mah lantaran ngurusan teh ngurusan roh. Mun kamari urusanana urusan awak, kesehatan pakaian dan lain sebagainya, urusan ibadah nagengan sakadar syariat di mana aing cicing sajadahna nu mana siwakna nu mana supaya ngeunaheun make kipas salat teh make AC salat teh teu meunang salah sajadah marah teu meunang salah tempat marah kos kitulah syariat.
Kos gitulah syariat. Ketika orang geus nyulusuk ngurusan rohani, awak geus terlunta-lunta. Sare geus embung di kasur, kudu disepring baik-baik. Jadi ningkat kuari barang norekat teh oloan. Barang norekat oloan tabakos keur di pondok mangga goler di mana be bau barang jadi kiai masyaallah. Jadi kata kaburan timbul barang jadi kiai. Teu meunang be teu al alim al alamah profesor. Teu disebut dokteran geus marah. Barang urang urusan rohani sare geus embung di luhur izin ka Allah. Awak dimulai bae akur henteu jeung ibadahna ka Allah. Cak Allah eta sia awak nu aing kunaon haji dimumule ku sia teu akur amat. Ai sujud ngan sabaraha kali sapesapeting ai dahar jeung sare pohara amat. Cak Allah teh nanaon sia teh keur berangkat menuju titik ajal. Isin ka Allah. Kunaon aja sok segala make tudung segala make rupa-rupa segala ngerokok turun-urun. Iya karim ya Allah insyaallah. Ku urang terus bae di urusan. Ketika urang ngurusan ruh awak bakal pohon dahar sakasamperna nginum sakasamperna terus we sare sakasamperna dek di kursi dek bari ngaji terus we sare teh waktuna tungtung malobaan sare. Iyalah ruh. Jadi kan ngurusan awak aya urusan ada dokter, ngurusan ruh atuh aya parantina guru mursyid. Lantaran kanyawan ruh leuleus jeung teu leuleusna, ruh loba zikir jeung teu loba zikirna ku guru mursyid kanyawan lantaran nyana nu ngalatihna. Ketika jelema berangkat jadi abri, ti mimiti nyana asup jadi abri naon ngaranna mimiti asup? Naon ngaranna? Taruna. Naik kuari setingkat naon ngaranna? Dasar baheulana jadi hansip. Atuh babaturan aja jeung Andra. Nyaonangan sakikituna kapasitasna atuh. Tenyahuan yang nama kakaten, tenyahuan kajian brigadir, tenyahuan yang nama brigadir tenawan cenah teh. Pajal gadil-gadil gitu. Wari mulai ditendenan bintang 1 2 3 4 5. Sembarangan nyana nenden bintang. Bintang teh cahaya. Anu bisa nyahayaan alam bintang. Kangjeng Nabi dibahasakeun ngabahasakeun ashabi kan wujud bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang nu begemerlapan di langit, bisa jadi tanda-tanda. Bintang-bintang aya ngaran-ngaran. Kuari ditempelkeun di seorang brigadir jenderal bintang 1 2 3 sampai 5. Nyaangan naonnya? Sembarangan nenten bindang di dia salatna akur tante zikirna akur tante. Ieulah bintang-bintang anu ditenden di jenderal-jenderal di polisi-polisi bakal ditanya ku Gusti Allah naon eta bintang. Nyaangan manusia datang ke mana bintang mana. Gitulah bakal lain lalagaan eta bintang teh secara simbolis. Lain sekadar kekuatan zahir, tetapi makna bintang eta adalah penerang. Ketika kuari salah ngagunakeun bintang, Allah bakal nanya. Lantaran sarua di kewalian ge aya bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7. Iya, tak bohong eta bintang 7. Di tukang mah lain bintang 7 deui ya. Iya mah geus isdat betul.
kayawan lamun jelema kakarak bintang 1 brigadir jenderal nyawan 1 2 3 kapasitasna sakitu kakarak majen dan lain sebagainya kanyawan ku panglima sarua di dunia kewalian aya panglima ketika eta bintang 1 karak naik kapten majen 2 dan lain sebagainya kanyawan ku panglima seperti etalah roh diurus ketika roh diurus engke makomna aya di mana sesuai jeung bintang-bintang apa nukoba apa nujaba apa buropa apa asal apa abda apa nyana geus jadi kana nukoba apa namanya gitu ngaranna mukhtar apa geus jadi imaman apa geus jadi kutub-kutub seperti etalah di alam nu eta bintang 1 ngahiji jeung bintang 1 di bintang 2 makomna di bintang 2 al arwah junudun mujannada ruh eta perkumpulanana seperti jenderal-jenderal TNI polisi mujannada gitulah Imam Muslim nyaritakeun al arwah junudun mujannada engke anu milu ruh jeung para jenderal tersebut emang henteu dicatet si A diangkat jadi wali bintangna 1 apa 2 apa 3 pengikut-pengikutna eta teh dicatat lamun Tuan Syabdul Qadir ngabogaan buku ti masih ka magrib untuk mencatat murid-muridna apakah sebatas Tuan Syabdul Qadir atau datang ka kuari daftar geura ke Habib Rozan supaya didaftarkeun di bukunya atuh engke ge ngubrus kabehan oh pamajikanna ngaranna Husnul Khotimah datang ke mana kepasrahan dirina katawakalan dirina ruh bakal ngahiji jeung ruh tawakal datang ka mana kasobaranana ruh bakal ngahiji jeung ahli sobar datang ke mana mujahadahna ruh bakal ngahiji jeung nu ahli mujahadah datang ke mana riyadhahna ruh bakal ngahiji jeung ahli riyadhah ulah kaget lamun urang zarah jeung seorang ahli Allah ieu makom teh sahibul makbarah ahli sabar kajawan ieu sahibul makbarah ahli tawakal iraha nyana babarenganna ieu sekian ratus tahun tapi bisa kajawan ruhna bisa ngahiji kok bisa ngahiji bisa nyaho gitu lantaran rohna diurus sehingga bisa ngahiji al arwah junudun mujannada tak seperti etalah secara zahir kuari ruhna ahli judi jeung ahli judi deui roh ahli bar atunya nyaho si eta nu sok babarengan jeung aing kana ceub ahli-ahlina bakal kanyahoan urang aja di DPR ngahiji jeung DPR di kursina ge eta bae deui kuari ngahiji misalnya Haji Penti maksa hayang ka DPR diuk di kursina mun teu di borgol iya al arwah junudun mujannada nah secara zahirnya seperti itu kuari ngaji urang kuari naik mobil jeung DPR teh betah nah anu diobrolkeun di mobil teh teu ngam urang ngobrolkeun rukun wudu nyana ngobrolkeun urusan persamaan urang ngobrolkeun rukun salat nyana mah ngobrolkeun itu penelitian kaunggal daerah untuk studi banding itu bahasa di itu sebenarnya sekolah babandingan lah belajar babandingan bagus gitu udah kuari lamun ngahiji jeung DPR ka Bandung moal kuat udah pasti hayang turun teu kuat sebab lamun roh urang teu ngahiji kemantaknya teu daekeun ge ngaji ka di pamarentah rohna lain deui pemikiran urang mah pemikiran akhirat nya pemikiran dunia dipaksakan kurang mal bisa ketika nyana ngayakeun maulidan ngondang laki pudoli atuh buludan dunia teh bakos kitu mah lantaran dipaksa kiai kita urusan dunia tuh kan kos kitu urang kuari diajak ku bupati naik mobil sama mobil maka mobil lagi baby band atau Lexus ka Surabaya pegel naon rek diobrolkeun urang nyana ngobrolkeun BPAD bener teh sia ngomong BPAD
geus benerkeun bae geus aing mah lah pokona. Aduh aing teu menang salah. Si aja protes bae. Nah, lantaran sapikiran arwah seperti eta. Al arwah junudun mujannad. Eta di dunia bakal terus ke akhirat. Ieu bakal terus ke akhirat. Nah ieu urang teh kuari geus dibere taufik ku Gusti Allah kade besi dicabut taufik urang. Ngahiji urang di majelis taklim babarengan jeung malaikat pan malaikat eta hadir di dinya. Nyatetan Haji Pendi ngaji set berangkat jam sekian pulang jam sekian loba nu leungit sendal aya tulisan nah segala rupa aya al-arwah junudun mujannadah urus ke urang roh urang ketika urang-urang dibeti embung nafsu urang sebab nafsu urang resep biasa hees sare resep jasa tetapi Allah ngajelaskeun kade wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka maqam mahmud urang hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun Allah hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun tempat sare hayang maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun pamajikan nu keur nangkarak nah ninggalkan anggel macan ya Allah kan ninggalkan kasur barang ninggalkan papalangkakan ya Allah hayang boga maqam mahmuda kudu riyadhah berarti urang lamun urang masih kena lengket jeung anggel lengket kene jeung kasur dikira boga maqam mahmuda tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum renggang cangkengna awakna anil madaji di tempat sare lipat ke urang kasur lipat ke urang anggal sementara engkau kutinggal pamajikan orang sementara engkau sementara aku tidak membutuhkan. Aduh, cak nafsu orang tiris bos. Nafsu orang ngajawab tiris bos. Jangan mandi bos. Sakit besok bos. Ngajawab nafsu orang. Ninggalkan anggel, ninggalkan kasur, ninggalkan pamajikan. Tapi orang berat kata tajafa junubuhum anil madaji. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lah sabenerna macak diri orang teh ja enggeus kamari geus sesenangan teh jakok sakitu bae ja enggeus sababaraha taun sesenangan teh iraha deuk sesenangan jeung Allah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tinggalkeun ku urang keur zikir pamajikan tiris didinya lah tasbih urang di nafsu orang tasbih apa pamajikan brengsek we tasbih langsung ditinggalkan nu tadina engkau kutinggalkan sejenak sampai subuh maksudnya sejenak kuari mah tasbih ya tasbih dadah riyadhah urang datang ke mana di dinya makom urang riyadhah urang mujahadah urang datang ke mana di dinya makom urang sok introspeksi diri urang geus datang ke mana ari aing ketika peuting teh ja eueuh hiji rasul eueuh hiji nabi eueuh hiji wali mun teu ninggalkeun anggel jeung kasur tengah peuting lain teu tiris tetapi hayang tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun untuk mengejar maqam mahmuda. Bisa orang istiqomah, masya Allah karim. Mulai tunduk, ruh orang teh tunduk, nafsu orang teh ditundukkan ku orang lain di perangan dieuweuhkeun tunduk supaya nafsu orang berangkat menuju Allah. Saha nu ngatur panglima, yakni guru mursyid. Sok berangkat gara zikir, sok berangkat gara mandi, sok berangkat heula salat, sok berangkat. Awalnya capek luar biasa
capek lamun urang terus baik ngusahakeun tanpa aya doktrin-doktrin guru mungkin bisa mungkin henteu ngaranna ge jajadian tama kos kitu Madinah jadina buah nasem kos gitulah tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya amis Masya Allah karim mulai urang riyadhah mulai urang mujahadah setahun 2 tahun ke tengah peting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan tengah peting teh horeng malaikat mulai urang diberi rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi perasaan indah ketika duaan jeung Allah salasah huwa rabi'u rabi'ah huwa khamisu khamis huwa sadisu urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang tiluan Allah kaopatna nu hurang horeng perasaan bareng teh jeung Allah kuari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah maka lamun geus dibere ngeunah kitu geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya di dieulah dibere sakinah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qawli tsabit yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah lantaran pangeran eta keneh di dunya geus pengadep ka pangeran di jero kubur lagi atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta keneh di akhirat ke eta keneh tetepnya na yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah duku harinya na loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun ku ari ieu haram itu haram ieu haram itu haram ieu teu meunang itu teu meunang nyana teh terus bae riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun komo tama kabair cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir tidieulah rohna teh bener-bener murni ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah lantaran dirina geus suci urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho kesucian Allah teh teu karasa subhanallah maha suci Allah amma yaqulu zalimun tidak naon diucapkeun ku zalimin subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul zalimun subhanallah maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli zalim tina ucapan kafir tina ucapan munafik tina ucapan ahli maksiat lantaran diri urangna roh urang geus suci maha suci Allah karasa mer keagungan Allah teh karasa ku urang lantaran urang mengagungkan Allah mengagungkan timimiti lalaunan karasa di dieulah bakalna urang dibere sakinah fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi nikmat tenang bahagia lantaran boga perasaan nu kaluar ti kudrat iradat Allah nu kaluar tina pagawean Allah sebab Allah teh fa'alul lima yurid nu kaluar ti pagawean Allah urang kos kieu dedeg pangadegna ku ari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah pagawean Allah ketika urang susah teu ngarumat lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah eta teh keur diri urang kuari ka ciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lainangnya nang magawean Allah nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lainangnya nang ngadiukeun Allah jelema sugih teh lainnya nu sugih teh nang nyugikeun Allah susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang ti di jala bakal tenang fa anzalallahu sakinatal unsi
Wasbatallahu syajarata tauhid. Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid. Tauhid bulir teu beda jeung tangkal kayu. Kumaha ta tangkal kayu teh aslu hasabitun fil ardi sabi'ah. Akarna nancep ka taneuh 7 lapis. Bal pisaro balik ka dasar laut, dasar tanah. Wa farwa bis samaa'i ila ma fawqal 'arsy. Cabangna ka luhur lain sakadar luhur bumi terus nembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka datang ka mafaqul arsy. La ilaha illallah ilir teu beda jeung tangkal kayu. Ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid, geus boga rasa kudrat iradat Allah, karasa lain dibahas, lain didalilan tapi karasa. Kuari mah geus beda perasaannya nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna. Apakah ieu bintang 1 2 3 dan selanjutnya. Ketika nyana geus diangkat jadi kutub, la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala. Yu daunna cabangna sampai ka sidratil muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan kangjeng Nabi. Dipun tayanganlah nabi rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat. Nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala. Aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema aya nu naek cicing di cabang aya anu sakadar nyalande aya nu sakadar nyiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang nu mantak ngaji nage aya nu tukang wuduk bae masalah masalah nyana keur nyiuhan eta di tukang wuduk jauh anu di mobil bae tuh aya anu nyalande hees nyalande nyana di mana anu bari ngarokok nyalande seperti itu asluha sabitun fil ardi as-sabi'a bal fis sarwa far'uha bis sama'i lama fawqal 'arsy kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Tangkal batin gaib teu kadeuleuh tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Di satu anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae. Aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan, aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan. Deuk nu liwat na mukmin, deuk kafir, deuk lalaki, deuk awewe. Nu mantap kaget ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung insek biasa bae. Jeung Yahudi atuh biasa bae keur ngiuhan. Kerenyiuhan orok atau biasa baik kita keur garariuhan atuh didinya. Wari Habib Lutfi eta deui keur dipun tayangan ku kabehan presiden nyiuhan di Habib Lutfi, TNI nyiuhan, Tato Etito nyiuhan didinya. Kabeh garariuhan lantaran jana geus teger. Geus teger. Far'uha bis sama'i la ma fawqal 'arsy. Urang deuleu zahirna lelempangan ka istana, lelempangan ka TNI, lelempangan ka polisi. Deuleu zahirna seperti kitu. Make pakaian kadang pakaian tentara, kadang-kadang pakaian ansor, kadang-kadang make pakaian banser, kadang-kadang make pakaian penyanyi. Kadang-kadang make biasa jubah mah teu geus aneh teh kos kitu mah. Ya jipen ge jubah bae sanajan tukang ngabohong atuh jubah mah terus bae. Oh masalah tuh satu seperti kusit sapira pakaian itu. Tetapi iyalah tangkal kayu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Gus Dur ketika jadi presiden apakah nyani ngarasakeun jadi presiden? Hanya perasaannya digusar digeser ku Gusti Allah. Digusar digeser kabari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu tak jadi presiden mantak ketika dek diturunkeun nyanggakeun ka Gusti Allah dek dibantu teh kudu Allah ketika dek ngalanggeukeun jadi presiden teh kudu dibantuan ku dia ketika dek diturunkeun tahanan ku sabaraha kompi moal katahanan nyanggakeun hate Gus Dur teh nyanggakeun ka Gusti Allah teh kudu banser teh kudu ansor teu kudu lamun ku Allah dek dilanggengkeun langgeng bae.
dengan ayana amin rais terus jana berusaha supaya turun Gus Dur nanggerak Allah berarti kita sakit bae kudu dipertahankeun sakit bae kumaha Gusti Allah nu ngatur sebab sholat emang perasaan urang nu sholat waliullah tuh henteu ketika nyana boga perasaan aing nu sholat berarti pengakuan sanajan bener cek pikir dibatalkeun kan waliullah mah dibatalkan sholat Allahu Akbar perasaan diri sorangan lain Allahu Akbar perasaan dari was-was jelema anu endek istiqomah jeung was-was jelema anu di syariat beda ari was-was di syariat mah campur setan salli farbo teman atuh sih batu kan itu kakadu berak kudu da mah ngaji qiraat mah dod sol Allahu Akbar asa teh adek sholat orang adzan eta mah setan hari ieu lain perasaan aing di sholat ku perasaan aing di sholat lain eta moal ngeunah Allahu Akbar can hadir sebab can istiqomah ketika geus hadir oh Allah teh di qalbu atuh lamun Allah aya di qalbu berarti Allah nu utar atur kunaon kurang di aku kena gerak teh rasa digerakkeun ku Allah karena pertolongan Allah maka pertolongan Allah kudu make rasa geus teu kudu make lain deuk ngahadirkeun sejak kaula salat lain tapi deuk ngahadirkeun kehadiran Allah anu kamari hadir nikmat teh kok eueuh ketika trek aya Allahu Akbar ngeunah asa aya di alam eta beda nikmat deh sholat lain sorangan perasaan digerakkan ku Allah a'udzuna bismillah berarti syariat eta kudu geus rapi sebab kadituna geus lain utar atur syariat di syariat ya dileumpangkeun ku Gusti Allah di perasaan kos kitu nyana didangtungkeun nyana dirukukeun nyana diitidalkeun nah nu mah kadituna ge sok ngaco sholatnya lamun sorangan teh sok aja lantaran teu boga perasaan ketika henteu terkendali kadang nangtungna kebel kadang rukuna kebel kadang sujudna kebel kadang-kadang boga perasaan nya teh atuh geunaheun ngaranna 2 rakaat kadang-kadang angin eta lah henteu terkendali nya ku perasaan-perasaan eta nah eta teh kunaon eta fa anzalallahu alaihim sakinatan ku nikmat perasaan eta mah hese dibandingkeun ana kenikmatan atuh bayangkeun bae boro-boro kehadiran Allah kakara kehadiran bos bae gitu geusna kakara kehantu ieu bae nya nama jara rasana kadinya atuh teman paling ka harti ja urang boga kabogoh atuh kehadiran kabogoh urang atuh urang betah bae sanajan di kuburan nikmat nu aya naon nu dipake ka cinta ku urang wari hadir di hareupeun urang nikmat ketika urang geus ngaleupaskeun makhluk nu aya kecintaan teh ka Gusti Allah rasa hadir jeung Gusti Allah ay atuh nu mantak halad ketika dek dibunuh kumaha emang ya halad badek dibunuh teh seserian bae terus seri sehingga masyarakat kaget kiai-kiai kaget kabeh pemerintah ge kaget ieu dek dibunuh bae seserian lantaran perasaannya aya nu nanya kan mama kunaon ikan dek dibunuh ieu teh kapan eta teh tihang dek digantung kula kumaha Gusti Allah hadir ketika kula diangkat ka luhur ku Allah diangkat ketika engke dibunuh geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz kudu terbunuh ti dinya atuh geus kehadiran Allah teu bisa leupas di diri kurang cek halad nyangakeun sadaya emang kula neuleuh makhluk henteu nu kadelengan Allah nyangakeun sadaya-daya matak nyana endek diangkat ka tihang teh ceramah heula andai kata aranjeun nyaho ka perasaan kaula andai kata nyaho anjeun kana deleulean kaula andai kata nyaho anjeun kana dedengean kaula niscaya anjeun moal kudu naikeun kula tetapi lain masalah anjeunna tulisan di Lauhil Mahfuz kula bakal dibunuh di tihang gantung tuh masalah nyanggakeun sadaya-dayana begitu digantung seri iyalah nu jadi bahan pertanyaan di Irak sairak kulaon sih dek digantung seri ketika geus digantungnya seri ieu nu jadi pertanyaan perasaannya andai kata anjeun nyarah perasaan kula dedeulean kula dedengean kula anjeun bakal kaget dan anjeun terlalu jauh terlalu tebal hijabna cuman hayang ngabejakeun bae bahwa jelema ketika geus deukeut jeung Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun naon eta fa anzalallahu alaihim sakinah
wa asbatallahu syajarat at-tauhid asluha sabitun fil ardi sabi'ah bal fisara wa faruha bis sama. Nah, urang nyaritakeun nu geus jadi nama ngeunaheun Gus Dur, geus jadi nama ngeunaheun Habib Lutfi, geus jadi nama para aulia-aulia Allah, geus jadi nama ngeunaheun nu ku urang kuari di haolan teh. Tetapi urang geus datang ka mana nuturkeun nyana. Ulah-ulah nuturkeun tapa dan lain sebagainya hudang heula ti penting tata jafa julum merekat-merekat. Masyaallah. Eta mata geus dikieu-kieu ku urang deuk beureum deui. Ketika orang ninggalkeun geus mandi geus ngala wudu urang tah salat tadi dinya pan ieu tempat sare eta anggel ngomong sini sini cak Allah anggel masyaallah urang ge hayang gegeran salam bae manteu salam teh geus henteu nanaon deui langsung brak bae ieu urang teh riadoh di dinya nande kumaha ngajar nafsu roh kurang teh supaya di ka Allah ya karim kesekna luar biasa. Iyalah dibutuhkan guru mursyid anu ngaping urang anu supaya urang teh terus bae yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batil supaya eling ka Allah yadhkurunallaha qiyaman nangtungna ka Allah wa qu'udan diukna ka Allah wa ala junubihim ngedengna ge ka Allah wa tafakkaruna selalu berpikir ka Gusti Allah bae madak diatur di ilmu thariqah mah tafakur teh akan aya genep rupa minimal 3 bae heulanan sok urang mandi sanggeusna mandi terus wudu terus salat tahajud atawa salat hajat salat hajat teh geus lain boga kabutuh hajat bae ja urang loba kabutuh mangan ulah dikedal-kedalkeun ibadah ka Gusti Allah beres urang diuk peureum leungeun urang dikadiekeun nafakuran nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya ge Gusti Allah sanggeusna ijad nikmatna nikmat imdad ya Allah diurus ku Gusti Allah dijadikeun sampai ka tahun ieu sampai ka umur sakieu masyaallah terus nikmat-nikmat urang geus datang ka mana ieu dipake ka Gusti Allah mata urang dibere centrang dipake ka mana ieu lobaan meuleuh Quran apa meuleuh kitab apa meuleuh paharam ceuli urang nikmat ti Gusti Allah ieu ceuli lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama atawa dipake ngadengekeun nu dilarang ku Gusti Allah sok geura tafakuran ku urang ambean letah lisan lobaan dipake ngomongkeun Al-Qur'an hadis atawa hukum-hukum syariat dan lain sebagainya apakah loba dipake maksiat ka Gusti Allah beteung dubur kubur suku leungeun tafakuran ku urang eta teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah Allah mamere nikmat teh eueuh kabutuh Allah manerimat bigoy gorodin tanpa aya gorod-gorod Gusti Allah mere-mere bae neuk iman neuk kafir pokona mah Allah mere-mere bae sesuai jeung ke sifat kapangeranan sugan Allah mah mereka ieu aya maksud mereka ieu teh aya Allah mah bila gorodi tanpa aya gorod sok tapi urang sebagai makhluk kudu bersyukur ka Gusti Allah geus datang ka mana syukur urang tentang nikmat Allah sok tapakuran geura ketika urang sering tapakur urang bakal ngarasa ya Allah ya Rabb orenganan abdi can bisa tapakur ternyata loba keneh dipake maksiat sok cek Gusti Allah besi deuk maksiat los bae tapi ulah ngadaharis kitu aya besi sia deuk maksiat atuh mangga bae cek Gusti Allah sadaekna sia asa ulah nyokot ulah ngadaharis kitu aya ai bisa malosnya atuh cenah teu bisa atuh mangga bae sia deuk maksiat asa ulah cicing di bumi aing teangan bumi buatan lain-lain itu malah aya geus teu nanaon atuh sia maksiat mah ngadaharis kitu aing pake maksiat cicing di bumi aing pake maksiat los tapi sia maksiatna ulah kadeulean ku aing nyumput atuh sia atuh tuh nya nyahoeun tukang maksiat nyumput ka mana sakitu ge tukang maksiat nya da ge nyahoeun aing nyumput ka mana cek da tolong teu men aduh nya ge nyahoeun tapi maksiat terus bis datang ke mana bersyukur urang dan selanjutnya Masya Allah karim nah hiji tah nikmat syukuri geus datang ke mana urang syukur nomor kedua tentang perintah Allah mujigna bakal diberi ganjaran geus datang ke mana urang ngalaksanakeun parentah-parentah Allah anu bakal diganjar ku janji Allah salat urang geus datang ke mana puasa urang datang ke mana haji urang zakat urang
kemudian iya awak urang tanaga urang geus datang ka mana dipake perintah Allah, ilmu urang geus datang ka mana pake ngalaksanakeun perintah Allah, anu di jero perintah bakal aya ganjaran tapakuran geura ku urang, ganjaran urang bakal sagede kumaha janji Allah lamun urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah sesuai henteu si perintah urang, perintah Allah dilaksanakeun ku urang tapakuran engke bakal ngarasa urang ya Allah aing teh can bisa urang ngalaksanakeun perintah Allah. Lamun 24 jam sabaraha menit nu kurang dipake ka Allah, sabaraha jam nu dipake ka luar Allah. Tafakuran gara kurang. Terakhir nafakuran larangan Allah. Nu larangan eta bakal jadi siksa. Sabaraha ieu perkara-perkara larangan Allah nu kurang dilaksanakeun. Ai kitu mah eureun kabair, moal urang mamanya mabok, manya zina, manya ngabunuh, moal urang mah. Tapi pan aya neuleuping-ping mah. Unggal poe. Paneule susu unggal poe dah. Ayo coba. Malah mangarep-ngarep mana si eta nu sok liwat teh jeung. Dan lain-lain sebagai sogoin. Kotrotan pasoro jabal. Satetes diasupkeun pasoro jadi hulu sia. Bener dengan satetes doang. Tuh kan. Ieu ya karim ya Allah. Nah, eta bae heula tilu heula tahap awal masuk tapakuran. Jeung hiji mandi nawaitul gustalis salamah wal afiyah. Abdi niat mandi untuk keselamatan jeung kawarasan Gusti sesuai jeung perintah. Dan geus sakitu urang kudu salat sok tafakur. Sajam bae tina 24 jam pake tafakur. Ya Allah. Terus we sakumaha tadi teh. Kege aya suara-suara. Naon eta? Atuh bayangkeun ge hiji jam 2 atuh. Ye santeuna kan jin-jin hirup maka penting setan-setan kan teu penting. Beurang makan bari jin hees, penting makan hudang. Ye urang kokoek beta, urang ngarauduk. Tuh sok aya tah di luar. Sia urang sia nurutan aing goblok. Urang mukakeun bae lawang. Aya deui muka keren. Urang asup ka kamar, okos aya nu leumpah, okos aya anu ngarokok di luar. Aduh tahu lain bener nyana meren. Suara-suara itu. Nah ketika urang teh kaganggu ku eta berarti kan nafsu urang dah datang ka mana nafsu urang teh. Tapi lamun kurang dicuekeun hai barangan bae si aing ka Allah sia-sia aing nyana ge ngomong oke siap. Nah iyalah syukur nafsu orang datang ke mana, nafsu orang datang ke mana ketika orang tambah keyakinan, tambah cuek, makan hayang dia maka panggil gitu. Hayang. Ditantangkan ke orang. Wahai rombongan kuntilanak. Wahai genderuwo dan jurig aing geus manteng ka Gusti Allah. Sok datang dia ka aing. Oh, baduy ka jeung datang sahana ya incuna datangkan bapak sih datang dua isa iya bapak datangkan mas ya datangkan bapak korsia datang kuy lo bapak aing sieun. Masya Allah moal geus boga keyakinan teh geus boga keyakinan ka Allah boga rasa hayang namun urang can boga rasa hayang can manteng. Kayak begitu manteng mah hayang hayu coba ngadu sia jeung aing asma Allah dak dibacakeun ka sia coba ku aing ji emang teu panaseun panas urang mah la ilaha illallah anu urang manteng ruh urang ka Gusti Allah sia ngajungkel coba bacakeun ku Haji Pendi keur hudang teu penting aya bae jurig la ilaha illallah aing bisa ayo ngadu sia jeung aing sia jurig lagi atuh ahli torekat tinggal aja Pendi bae ngorana. Nah, bapak siap kunaon eta? Lempang teu bisa ngorandangnya nah. Ada Juli. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah. Jadi coba keur carita pengurusan rohani aya jeneralan, kayahoan bintang 1 2 dan selanjutnya di dinyala engke sesuai jeung keyakinan bisa nyaba engke ka alam malakut setelah urang geus diidinan. Nah ieu kasyajaratun thayyibah asluha sabitun wa farwa